Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Ibu bapak guru sareng rerencangan nu ku abdi dipika hormat. Abdi di dieu bade nerangkeun nu judulna kadisiplinan. Kadisiplinan nyaeta kataatan salah sahiji jalma kana salah sahiji pagawean nu jadi tanggung jawabna. Naon sababna urang kudu disiplin? Sabab ku disiplin urang bakal terang jeung ngartos naon wae nu kedah dilakonan saterasna. Kusabab kitu hayu urang ngalakukeun kadisiplinan nu dimimitian ti diri urang sorangan. Contona dina waktos ayeuna urang dikedahkeun patuh kana aturan pamarentah, nu mana dina aturan pamarentah eta teh salah sahijina kanggo nyegah COVID-19. Contona wae nganggo masker, ngajaga jarak, jeung sajabana. Sakitu wae nu tiasa ku abdi dihaturkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.